anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jajerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah amin ya robbal. Kermah dina waktu peuting dibere bahasa Sunda seperti kitu katempo harayang hees. Para asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai miwah santri, hormaten simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, ibu kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe tur LPMD, nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormaten simkuring. Ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Tah sabenerna ai pangaosan hayang naon? Apan ibu teh lamun dahar pasti we keur lapar. Lamun sare pasti keur tunduh. Tah ari ieu pangaosan keur naon? Cek biwir hayang neangan ilmu kore hate sorangan, cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun cek ibu pangawasan teh hayang menang ilmu, simkuring yakin 1000% di dieu teh aya Pak Ustad, aya kiai, aya ajengan, tinang tugas bisa ngelmuan ibu. Kuring dek nanya, ibu aing ngomongkeun batur dosa, geus apaleun. Ibu popolotot ka salaki dosa, geus nyahoeun. Ibu ari pedit ka batur dosa, geuleuh ka batur dosa, ngomongkeun ka goreng patutan dosa, pasea jeung batur dosa. Tah eta teh ilmu atuh naha teu eureun-eureun. Simpulkeun ku ibu, teu saban-saban jalma baroga ilmu nyaho kana migawe kana eta ilmu. Tah nu hese mah lain ilmuna tapi cara migawena. Heuh buktina ge ibu pan arapal bab tahajud tapi da ditoong tina kicep kieu mah kicep bareuki hees atuh. Ibu ge arapal bab infak jeung sodako tapi fakir miskin mah sakapeung osok diantep. Ibu ge kasalaki teh apal kudu hormat tapi naha duit leutik popolotot. Lain teu boga ilmu urang teh sebenarna mah ngan poekeun kumaha cara migawe eta ilmu. Atuh lamun kitu ilmu teh di mana cicingna? Hiji ilmu cicing dina jasad, dua ilmu cicing dina hate, tilu ilmu cicing dina rasa, kaopat ilmu cicing dina wujud. Jadi ilmu teh kudu cicing dina jasad, dina hate, dina rasa, dina wujud. Lamun ilmu cicing dina jasad ngaranna dina sirah eta mah karek ngapalkeun. Apal dalil tapi hampura can kapigawe eta dalil heueuh karek apal. Lamun ilmu karek samet sirah hampura lamun sok rada babadug. Naha ateul tanu. Disangkana ilmu teh keur adukeuneun padahal ilmu mah keur pigaweun. Haben we ilmu teh debat ai gawe hanteu der atuh masjid gede eueuh eusi kuloba teuing debat ilmu teh. Dan nu ngaran ilmu mah kudu ragrag kana hate. Lamun ilmu geus ragrag dina hate semakin jelema luhur ilmu bakal elak ku ilmu eta sorangan. Apal zakat tapi teu zakat, apal sodakoh tapi teu sodakoh, apal ulah pasea tapi manehna jadi bobotoh tukang pasea. Berarti ilmu karek sambat sirahna can nepi kana hate nu sabenerna. Weh. Allah. Koproknya da maranehanana nu kitu teh. Koreh grasok ilmu dina hate urang. Kitab ribuan kitab pek baca, Quran singkat alar, hadis sing nyaho, sholawat bararaca, ngantanya hate. Lamun hate aya keneh ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, punten pangnuduhkeun kana nagerhana saayat, ayat nu mana kudu ngewa hirupna ka sasama dina hirupna. Berarti nu salah lain kitabna, nu salah lain Qur'anna, nu salah lain hadisna, tah kotor si hatena. Matak lamun jelema boga ilmu kotor hate, jadi ilmu bakal dipake nuding batur, ngahina batur, ngaledek batur. Tapi lamun jelema boga ilmu alus hate bakal dipake tawado hirup.
ngaran-ngaran tawadok boro-boro kolot budak leutik ya bakal dihargaan. Budak leutik apal Quran henteu, budak leutik apal hadis henteu, budak leutik osok salat tara. Tapi naha budak leutik pasea jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng. Tah coba tanya ieu nu geus karolot. Quran dibaraca, hadis diaraji, pengajian mineng, salat osok, boro-boro pasea jeung tetangga, boro-boro teu akur jeung dulur, keheul kasalaki hampura saminggu can beres keneh. Padahal Quran dibuka, hadis diaji. Kunaon ai budak teu apal Quran teu apal hadis tapi lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng yuladu alal fitrah aya kesucian dina jiwana matak nu mahal lain elmuna tah nu mahal mah bersih eusi hatena. Cangkang hepek cangkang mah da tina ilmu mah nu kudu robah lain cangkang tah jeroan tina eta cangkang ieu mah nu robah teh tiung baju ari hate teu ganti-ganti rudet nu kitu teh tiung denai baju denai HP Oppo ai kana hutang poho daerah ari tiung denai 360 ari baju denai 1.250.000 ai kana hutang poho lain hartina urang teu niat mayar ngan eta melaan gaya kamarana gaya matak ladang ngaji teh lain tiung anu ganti lain baju anu ganti tah geuwat robah eusi hate nu goreng kasalaki jadi alus nu pedit jadi balager nu sok ngewa ka tetangga jadi tara nu teu akur jeung dulur jadi alakur tah kaciri ngajina teh ieu mah ngaji mineng tapi pasea mineng eta mah karek ngaji prek acan ngaji rim acan ngaji nis sabab ladang ngaji mah hiji kudu ngaji rimna dirina dua ngaji nis dina rasana matak ragrag ilmu teh kana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang matak lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu gerak tempo pribadina sifatna kumaha memperlakukeun baturna mun nu sok kahina nu ngaledek anu nyaci anu maki hampura nu kitu mah nya ge luhur ilmu tapi sok kahina batur eueuh ilmu nu kudu ngaledek batur bener heupan ieu mata kerasa aya jompo teu boga imah asup kana rasa urang duh kumaha lamun teu boga imah teh nini urang aki urang jorojoy jelema nu boga ilmu make rasa euy urang rawe-rawe lantas malang-malang putung urang gotong royong entong wae kana rutilahu urang udunan sa RW urang nyieun imah keur jompo tah ladang ngaji lol deui aya miskin hayang sakola udunan kabeh tong gede pira kadar 5.000 perak sabulan sakolakeun budak yatim nepi ka jadi sarjana naik darajatna tina sa RW tah ladang ngaji teh parantos ladang ngaji nepi ka dinya nyaho matak diomongkeun ge merek kieu mah jigana teh Pararedit nu paling wirang jeung nu paling era gedong boga sawah boga duit boga dahar 3 kali kongkorong kabeuli baju gunta ganti eta teh beunghar ngaran beunghar kudu apal kana gawe nu beunghar mah kudu mere lain hayang dibere ieu mah nu beunghar mareunang BLT eta teh ngaranna teh nu beunghar kitu teh kurang hideng teh pan jelema beunghar mah dititipan ku harta saban-saban jelema dititipan ku harta maka kudu ibadah ku hartana zakat infak sedekah yatim miskin jompo bagian nu beunghar ieu mah nu beunghar menang BLT kunaon matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar menang BLT wayahna balik bebeja ka salaki pak kasiniran emak naha beunghar heueuh kongkorong boga baju gunta ganti dahar 3 kali tapi menang BLT urang pulangkeun ka Bukades sugan we dibikeun ka yatim jeung ka miskin tah eta nu beunghar nu sabenerna dah nya ge surak da eueuh nu aya oge lamun ibu balik ti dieu ka salaki tuluy ngomong urang pulangkeun deui cek saha ari maneh cek Ustad Nana kumaha cek ibu tong pati didenge Ustad kitu
anger tengah denge nganken baik da kuring mah teu hayang didenge ngan saban-saban manusia lain hakna tinggal nungguan isuk nyeri beteng tinggal geblus ka rumah sakitna kadahar ku anak bakal baong kadahar ku pemajikan bakal salingkuh kadahar ku diri jadi penyakit apan sakedeung deui puasa nahan lapar jeung dahaga tapi hakikatna jelema puasa tong wani ngasupkeun kadaharan anu lain hak urang matak ieu nana gerhana aya kanu hajat barang penta henteu ngan lamun dibere peunuhun lamun kuring menta teu sah Pak nah maka jeung teu sah kuring menta batur mere kade bisi teu ridho katuang ku kuring jadi penyakit ari kitu mah kuring teu menta tapi mere peunuhun sateu acana nuhun ngan ari barang bere teh ulah kanu seubeuh kudu kanu lapar iya dina meja seueur tuangeun kunaon diarantep wareg coba ieu bikeun ka ditu beak samenit oge nah pan lalapar tah persis jeung BLT nu beunghar meunang dianggap sepele pira kadar 800.000 tapi 800 keur nu miskin bisa hirup keur sabulan dina bulan Ramadan eta pisan ku ceramah kieu mah kabeh karabut nepi ka akarna paduli teuing paling oge moal diulem deui bae da urang mah teu hayang-hayangan sugan jadi ustad jadi cita-cita teu eta mah kumaha pangeran we dek dijadikeun penceramah mangga dek henteu ge teu nanaon da Allah nu nyiptakeun Allah nu ngajamin bener kieu we urang tanya Bu Kades nu boga cita-cita hayang jadi kades teu nah atuh jadi kudrot Allah geus kuduna Bu Kades jadi matak ulah dibisani keur mah kaum ibu tuh balik jadi kades teh tah pecakan ku maneh grasok 2 poe mau teh jangar kana hulu jadi kades teh komo ayeuna anggaran loba dipangkas gaji sakitu-kituna pangabutuh rakyat loba jangar matak hayang eureunnya Bu Kadesnya tuh jadi ulah sok ancruk karena takdir batur Allah mikeun perkara eta teh artina kakuatanana di dinya hayang jadi nana gerhana ulah bisi teu kuat mental dahar kurang sare kurang keur udud ge pan diganggu kuno selfie tuh asli eta matak dipikir-pikir hirup patong kabitaan ku batur nikmati anu geus ku Allah dibikeun ka awak urang bener tuker atuh Bu Kades jadi ustadah abdi jadi kades moal teu ngaco duanana lamun kuring jadi kades aing mah moal teu pilihan nu nyoblos ka urang eudeuh dibere BLT nu teu nyoblos mah antep we atuh Bu Kades lamun isukna dicadar gamis ngangsar jadi solihah da moal aya nu ngulem malah mandar cek wargana Bu Kades anyar tobat matak manusia geus boga takdirna masing-masing lamun manusia boga takdir masing-masing hiji catatan tong panas ku takdir batu demi Allah rasa pake bener opat ilmu teh kudu ngawujud Pak ngawujud na awak ibu lamun panon geus boga ilmu tong sok popolotot ka batur lamun bibir boga ilmu tong sok ngagogoreng batur lamun ceuli boga ilmu tong resep kana gosip lamun suku ejeng ilmu moal ngalengkah salah lamun hate ejeng ilmu moal aya penyakit panas baranan tuh ilmu teh ciri wujudna ieu mah baroga ilmu tapi batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur maju usaha muntaber atuh batur boga pila modar nu ngaruksak kana awak lain elmuna tapi nu ngaruksak tah eusi hate anu pinuh ku kakotoranana matak lamun ibu hayang nyaman hayang tenang hirup boga awak ieu jadikeun awak ibu ibarat imah mun imah ngebueuh sapukeun mun imah bala beresihkeun lamun belewuk pek gerak empel tah matak ibu teh kudu wawuh kana kagorengan diri tong hayang wawuh kana kagoreng patutan batur geura sapukeun kebul-kebul sirik pidik jail kana ya nu aya dina hate sorangan ulah jauh dijugjug anggang diteang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana
awak urang keneh geuning nu kudu dibaca mah lain batur. Ieu batur teu pangaosan omongkeun. Benernya euy si eta bari deket-deket kalah hees we bae atuh. Da ieu ge nu hadir ka dieu karek katempo, karek kadenge. Katempo pangaosan, katempo. Kadenge cantang tuh lada ngaji karasa. Tah lada ngaji teh kudu karasa minimal ku salaki. Bubar ti dieu nu gede amak ka salaki, punten awewe mah ulah luhur teuing ngomong, kudu dihanap nyarita teh. Bapak sumping, kudu kitu. Balik geuning maneh. Eta lada ngaji aing. Maka jeung mantok ngajedog atuh dinu hajat. Sing rendah awewe mah sing rendah bahasa teh. Bapak bilih bade tuang, bapak bilih bade neda, bapak bilih bade ngaleut, bapak bilih bade kulem, dek molor moal. Lain ngebecos we kana Persib. Leungit ta ilmu teh teu kaciri. Bener. Mata hakikat ilmu teh di mana? Na wujud kakara disebut al ilmu nur, ilmu teh jadi cahaya. Di mana cahayana? Tong lalajo ngomongna, tong lalajo apal ilmuna, tapi lalajoan pergerakan sakabeh awak dina hirupna. Bajuna boga pelajaran, ingkigna boga pelajaran, sariring-riring dumadi sarengkak saparipola gera baca dina awakna loba pisan pelajaran. Bener? Ari tiung denai, ai baju denai, ari sodako 1000 perak. Pan eta teh ngaranna teh ngerakeun, nu dipake leuwih mahal batan nu dibikeun. Heupan ieu. Padahal metode Islam mah nu dipake ulah leuwih mulia batan gawe. Na teu era ari baju aralus, kongkorong kabedag, gelang aya, ternyata di lemur ieu aya nu teu dahar tuluy diantep. Na teu era ari gedong gede eueuh nu nganyang. Na teu era ari jabatan luhur ari rakyat aya nu sangsara. Ustad ge kudu era, nya teu era ari capitang nyareta dina agama tapi teu karasa eta agama ku balarea. Sing arera hirup teh lamun bener ilmu geus cicing dina hatena. Geunah ai ceramah loba nu ungeuk teh pahajat teuing kunaon. Tuh bapak-bapak, teuing tunuh meureun. Teu apa. Ayeuna ibu di jilbab sing era ku jilbab eta. Pan ieu teh jilbab teh munian sirah. Heueuh dina sirah teh aya eusina ngaranna eusi sirah. Pamikiran. Na teu isin ari jilbab ngaguyupuk ai kana gosip beuki. Na teu era ari jilbab gede tapi popolotot ka salaki. Na teu era ari jilbab jeung gamis galalangsar tapi teu kaur batur nyieun kagorengan bibir galing ngagogoreng batur. Si eta karek di jilbab sirahna can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Weh. Bapak-bapak bari ngareret ka ibu-ibu lebok. Bongan manusia dua rupa, alam lahir, alam batin, jasad jeung ruhani. Ngalusan jasad cantang tu alus jeung hatena, alus baju cantang tu alus hatena, goreng baju cantang tu goreng eusi hatena, rambut gondrong bukan pembohong, alus. Rambut gondrong bukan pembohong, alus, hatena jujur. Tapi sabalikna jasna mahal, dasina mahal, sapatu mahal, jabatan luhur, ternyata hak rakyat leutik dikokod, bangsat mah bangsat we teu kudu nyumput dina jas anu mahal. Ngeus pik ieu bihang diulem deui paduli. Tuh tong sok nyumput dina baju kebesaran atuh da urang mah jelema leutik. Ngaran-ngaran jelema leutik mah punten bajuna ge leutik we. Bener ya? Ieu mah badag eueuh nu nganyang keur naon? Kunaon imah badag eueuh nu nganyang lain jelema teu kabita ku imahna ngan eta nu gablek imahna haseum pamatu. Ternyata jelema ngahargaan lain imahna, jelema ngahargaan lain karena ilmuna, jelema ngahargaan lain karena jabatanana, tapi manusia ngahargaan karena eusi hate nu sabenerna. Sangsara balangsak imahna butut bari molongo tapi loba anu nganyang ka tempat eta naha amis budi nu bogana. Nyi lurah kamana
ma bade ngantor ka dieu heula ma aya goreng sampe daek buka deh datang daek naha ngeunah bahasa sanajan bari sangsara nu beunghar si lurah so ieu hirupna teh daek bulurah nganyang teu sudi nu aya ge hayang ngabom manusia ditangtukeun ku akhlakna matak paingan atuh Nabi Muhammad diragrageun ka alam dunya ku Allah innamal buistu liutamima makarimal akhlak da kudu arera ku masjid ge pan masjid disebut baitullah ai baitullah teh bumina Gusti heuna atuh tara arungah kumaha aya teh baitullah teh pan baitullah bumina Gusti heuna atuh hararese ka masjid teh komo ngadon di masjid gurger pasea mah asa teu arera asa era aing ku nyebut baitullah ge geus era ibu pasea jeung salaki hareupeun mitoha era teu cacak-cacak mitoha ieu ngaranna baitullah dar diparek ka pasea teu goblok ka era oi maseakeun naon gurger di jero masjid bari masjid teh baitullah ha pek kanya palikiran tuman 11 jeung 2 tilu teu beres imam kudu duaan usoli jeung teu usoli teu angeus utek-utek jeung jeceng teu beres rajaban jeung henteu riweuh nepi ka iraha urang deuk papaseaan antara urang jeung urang matak naon Islam lamun dibangun ku sifat rahmatan lil alamin jadi rahmat keur saantero alam boro-boro jeung anu saagama dalah jeung Kristen jeung Hindu jeung Buddha punten tong sok ngaganggu ibadah batur bisi urang ibadah diganggu batur Islam teh geuning jadi rahmatan lil alamin bener lamun Islam ada teu nyaci teu ngahina teu ngaledek boro-boro mah ka manusia anjing buduk di jarian lamun katempo lapar pek tulungan tah Islam teh kudu nepi ka dinya ieu mah anjing wae di posprit jeung di baledong atuh mun kitu mah Islam teh asa ngewa kana sato atuh keur naon ku Allah dijieun eta sato lamun lain pelajaran kahirupan keur manusia bener malahan ibu teh kudu era ku sakadang anjing ulama nyieun kitabul gumarom jilidna jilid kahiji babna bab toharoh ternyata bab diletak anjing ceuk dina kitabul gumarom jilid kahiji bab toharoh lamun wadah tawa sarung diletak ku anjing kumah ku 7 kali make tanah bawa karena pelajaran hirup sanajis najis nabaham anjing bisa dikumah ku 7 kali make tanah tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur matak biwir nu kudu dijaga teh euy leres-leres bari manehna nu kitu teh biwir tah nu kudu dijaga salahna batur urang nyaho tong sok diomong-omong ku biwir urang naha bisi nepi ka ditu akhirna di jalan jadi gelut jadi pasea saha nu rugi urang keneh bawa Islam nu sebenarna tutupan kesalahan batur maka Allah nutupan kesalahan urang tutupan aib batur maka Allah nutupan aib urang bener ieu mah geus apal tatangga beger der diomongkeun ka pamajikan anak jigana teh atoh lamun salakina didagor ku pamajikan teh tong sok kitu bu naha bisi hiji waktu batur nu begerna waktu nu lain salaki ibu nu begerna ngaran-ngaran beger pan teu nyaho di ustad teu nyaho di kiai da bab nu kitu mah atuh beger mau kejengkeun aku waktu mata hirup tong sok nyeungseurikeun upih nya tong sok lalajo kana kagorengan batur bongkar awak urang teh saha da awak urang teh sebenarnya ukur disebut atuh nana gerhana pan disebutna teh ustad teh Sararudi matak bisi di dia aya hayang disebut ustad kop mere tah kunaon kuring mung disebut ustad sabab kuring nyaho gawe ari gawe ustad naon coba popolotot pohoak sesentak lain fungsina ustad mah warasatul ambiya pewaris nabi
Ayo Nabi ngawariskeun naon? Tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Coba ngacung aya teu Pak Ustad anu ngalaman bareuh ladang tahajud? Lamun di dieu aya anu bareuh tong ngaku tahajud eta mah asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager saban-saban perkara nu dipenta ku umat dibikeun. Sehingga Nabi mah bumi nabutut patuanganana pernah lapar padahal keur ngajingjing korma. Cek umatna ya Rasul abdi teh lapar kumaha cek Nabi kop atuh meureun rezeki maneh pan dirina mah diganyel ku batu. Aya teu ustad nu kitu melaan beuteung batur dirina lapar make jeung henteu tah heumereun. Nabi mah ya nu dipenta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk umat keur abdi weh kop rezeki maneh milik kuring. Ayeuna kuring ti dieu bakal bebeunangan pegat ku ibu di jalan itunya heg penta dibikeun moal alus ibu awak pengajian hate suudon kitu. Tapi da jawabanana teh lain kitu. Mun ibu megat belah ditu maka abdi mah deuk jalan ka ditu. Ternyata era Pak urang disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan teh nama kejeng era sieun teu akur jeung gawe. Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat, ceuk rakyat. Nu jara di pejabat teh sing garableg ka era. Moal jadi pejabat tanpa ayana rakyat, jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mingpin cucunguk. Eureun rakyat tong nyoblos, apakah jadi bupati? Eureun rakyat tong nyoblos, apakah Pak Dedi jadi gubernur? Eureun rakyat tong nyoblos, Prabowo jadi presiden? Matakna nu ngaran pejabat lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat tu kudu hormat ke rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Rakyat teu butuh janji tapi rakyat butuh bukti. Rakyat teu butuh waos nyoros-nyoros nu penting mah aya buktos. Ulah demi rakyat si gede wadul. Paribasa mensejahterakan rakyat, rakyat nu mana nu geus sejahtera bro, nu puguh mah bebungok maneh we nu sejahtera mah. Batuk saeutik berobat ge ka Singapura, coba rakyat leutik boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit. Paribasa eueuh ruangan, ka mana ruangan pedah nu sangsara nu datangna. Matak mual mungkin disebut pejabat tanpa ayana rakyat, matak tolong ka para pejabat gerang ngarti kana kahayang rakyat. Aduh. Ieu mah aing mah sieun teh diulem deui deh. Heuh ibu teh satuju kana omongan urang. Ai satuju mah heuh ngarah ditewak kabeh. Nana gerhana ge moal mampu ceramah di dieu moal. Dan nu boga jasa mah ieu ta jamaah. Pahajat ngulem kuring jamaah eueuh ngaranna teh ngawangkong teh Pak. Matak pahajat teh kudu nuhun ka jamaah. Ti mimiti Pak Ustad setempatna pek nuhun Pak Ustad gitu. Nuhun Pak Kiai parantos sumping, nuhun jamaah sakitu sambutan nu hajat teh kitu. Pepeurieun atuh dibere pincuk henteu atuh genah-genah omongan. Tah kakara nganuhunkeun ka kuring, nuhun kitu cep parantos sumping har teu kudu nuhun da ka urang mah hiji diulem dua dibayar Pak. Coba ieu jamaah da eueuh nu dibayar hiji oge. Tapi eta kudu raek datang matak abdi mah nuhun ka para jamaah, matak abdi mah hirup teu kumaha ceuk jamaah atosan juk baralik we gitu. Urang moal bisa jadi jelema gede tanpa aya nu leutik, matak geus gede kudu nyaah ka nu leutik. Bener? Keheul atuh da. Sok ilmu teh wujudkeun dina awak. Ulah nepi ka nu garableg ilmu ngadon parasea ngajarkeun naon atuh ka rakyat teh. Jeung naon alasan urang kudu pasea naon? Sok ibu naon alasan ibu mah jeung kudu gurger jeung tatangga naon alasanan? Matak ceuk urang ge maraca bismillah teh sing angeus. Pan eta hirup urang teh aya dina bismillah Pak.
bi ku kudrot Allah, ku izin Allah, ku takdir Allah, ku kahayang Allah, ku iradat Allah, ku keagungan Allah. Dunya terjadi ku kahayang Allah, leuweung terjadi ku kudrot Allah, sato terjadi ku kudrot Allah, awak ibu terjadi ku kudrot Allah. Tuh urang teu teu leupas ti nabi, sakabehanana ge ku kudrotna Gusti. Heeh, lamun ku kudrot Allah geura cicingan atuh ismi ku asma Allah. Lamun dunya dicicingan ku asma Allah, jelema bakal bisa nyaahan, asihan, dedehan, pan sifat Allah mah kitu. Ieu mah dunya ku Allah dijadikeun sifatna teh ngaruksak we. Leuweung ditungguan ku bagong, da eueuh bagong ngarusak leuweung. Leuweung ditungguan ku oray, eueuh oray ngarusak leuweung. Leuweung ditungguan ku monyet, eueuh monyet ngarusak leuweung. Paingan atuh orai di ala, monyet di ala, bagong di ala, si horeng deg diceklan ku manusia, ternyata leuweung beak kudu ngaran bebongok manusia, wujudna manusia tapi sifatna adalah bagong. Matak lamun aya pejabat nu ngarusak leuweung, bagong. Banjir terjadi, gempa terjadi, longsor terjadi, deg nuding orai, deg nuding bagong, deg nuding monyet. Tah bebengok si eta anu wujudna manusia tapi sifat juga monyet aja bagong. Geuleuh aing mah ka jelema kitu cekek geura. Wanian ya Pak. Bae ah. Ari heueuh sok taliti. Kadang-kadang urang mah jauh teuing nyiar ilmu teh. Benci ka Firaun, benci ka Abu Lahab, benci ka Abu Jahal, benci ka si Korun. Jauh teuing kudu jauh ka Mesir. Geuleuh aing mah cenah ka si Firaun, nama jeung geuleuh musuh Islam. Cing teh maneh osok sombong, osok geuning eta Firaun aya di maneh. Pan Firaun teh simbol kesombongan, Pak. Sedengkeun Firaun di Mesir wawuh henteu, tatangga lain, tapi kesombongan sok dikarukut. Benci karena wujud Firaun tapi sifatna aya dina awak urang. Well. Alah, sok rarasakeun. Maka jeung kudu ngewa ka Firaun wawuh ge henteu tatangga ge lain. Tah kudu ngewa mah ka diri sorangan anu nyontok ka Firaun. Heuh sombong. Ya mah karek boga kongkorong ge leumpang geus dongko. Ge. Gumrang gamleng. Dapun manerek pengajian kuat reuncum segala dipake. Geulang ge ti dieu nepi ka dieu. Tatangana dihareup, iya mamah iya. Ada sifat sombong, sifat saha? Firaun. Matak ngewa ka Firaun, ai sakapeung sifatna dikukut. Araraneh. Korun, geuleuh ka si Korun, geuleuh. Naha si pedit si Korun teh. Ai Korun teh pan heuh boga kalakuan pedit pan gitu. Oh sok pedit. Naha atuh. Nuduh nu jauh nyawang nu anggang, korehkeun nu deukeut awak urang ge sakabeung mah jadi si eta. Yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, masjid diantep, nyumbang rajaban henteu, ustad diantep, puguh we da ustad tong ngeret. Alah, nah ari urang benci ka si Korun, ai sifat nurutan. Nya tong jauh-jauh teuing neangan ilmu. Nah awak urang Pak. Geuleuh ka Abu Lahab, ai pagawean Abu Lahab ngadu domba. Komo dina suhu politik ampun Abu Lahab teh mararuncul. Tenang buka des, saer we abdi mah. Kumaha ceuk abdi? Waduk sia teh ah. Menang we buka des teh pangheulana nepungan bari nyoblos ka nu lain teh. Nya buka des ti abdi suanten teh. Mata ke mah buka deh catet-catet. Kudu api kula janji nu gubuk cai diinum. Abdi cenah ti kidul buka des. Wayahna we cai cenah cai aqua gentosan 300 bari cai aqua 5.000. Abdi ge apal buka des. Nah pan urang pelakuna nu sok kikituan. Da lumayan teh lamun keur pemilihan kades wah cai aqua 5 ge Pak 2,5 juta. Anjir cing teh ngeunah euy politik teh. Abu Lahab teh sok ngadu domba, tapi sakabeung mah urang benci ka Abu Lahab, punten Pak. Naha di awak urang ge da sifat Abu Lahab teh aya. Matak tong nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri, tong ngajul bentang ku asibung da sidik moal nepi, ulah ngajugjug nu jauh, ulah nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae. Aya saha jeung ti manana awak urang nu sabenerna? Aya saha dina awak?
Aya Korun, aya Firaun, aya Abu Lahab, aya Abu Jahal. Abu Jahal teh tukang gede wadul. Oh sok ibu gede wadul. Pek we araraku. Pek. Ku pengajian kieu mah kabeh ge karasa nya. Nah tuh kuburan Abu Lahab di balai dogan pan ku batu da geuleuh teh. Ai balik ti Arab maranehanana jadi si eta. Cinta ka mana mang? Ibadah haji. Ka mana ibadah haji? Ka tanah suci. Eta judulna ge tanah suci. Atuh barawa tanah suci teh ka imah kana hate. Jadi beres ibadah haji di tanah suci teh kudu cicing dina kasucian. Ieu mah ari indit ka tanah suci, ari balik ya di tanah ledok. Ku atuh disebut haji teh ngamu. Haji 75. Hah. Kitu mah haji tanah urug gitu patut. Balik haji der hayang digantian ongkosna belaan warisan adi di kokod. Eta mah jigana haji naon haji tanah urug gitu. Komo haji mung ka masjid ta eta tah tanah liat teh. Nah pada hayam seserian. Ji cinta ka masjid oh sok cenah. Buat liat si eta. Berarti tanah suci dirubah jadi tanah liat. Ternyata Islam teh boga filosofi hirupnya. Termasuk Quran. Quran ge filosofi hirup. Quran teh ukuran jeung ukiran. Ku Quran kudu jadi alat ukur jeung alat ukir. Ngukur kana badan sakujur, ngukir diri pribadi, ngarapi kabitaeun urang geus nyaho Quran. Lain mah geus apal Quran. Yai. Kalah beki amek kabatur geuleuh kabatur jit kabatur berarti Quran teh teu asup kana jero hatena teh karek samet biwir we. Bu. Bener ya. Matak dipikir-pikir urang mah hirup teh ngabalodor wungkul. Ya Allah, eta subuh. Paparin abdi ka saya. Subuh. Geus salat subuh, salaki keur sare, molor wae atuh bagong. Eta cik keneh minta kahadean ka Allah, tapi salaki jadi dihina. Da cek urang mah lain Allah nu teu ngaijabah, ngan ibu teu sadar kana eusi doa. Lamun bener ya Allah paparin abdi kasayan salaki tibra keneh rasa ibu teulem ka ditu duh boa capeun boa lungseun sun kening salaki nya cek urang yang ngadon bebereukeuteukan geus disun keningna pok ngomong sing hade ya gerana tepan subuh tos tabu 4:30 punten mamah lain dek ngaganggu kana kulem jeung tibrana kewe tos salat kulem deui ngeunah katarima ku hate teh coba nu tadi molor wae atuh bagong untung salakina pinter naon ai maneh nyebut bagong teu sadar berarti sapeuting aing hees jeung bikangna lol we anak balik ngaji mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja ragrag talak budak korban rumah tangga hancur kakara nuding takdir Allah lain takdir Allah ibu goreng ada coba lemun ibu keur amek ka salaki ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal tenang bakal jongjon lamun hate ngait ka pangeran dikir aya ka amek sok ibu amek ka salaki wirid hayang nyaho subhanallah alhamdulillah Allah kala deuk kuat urang hayang seuri Allahu Akbar la ilaha illallah amak keneh cekek Yasin salaki ngamek moal ngadonangkeup bari maca ayat kursi da disangkana kasurupan jurig cai gobro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim pasea moal matakna saban-saban huruf dina Quran teh pigawe lain sebatas dikir di dieu. Jadi zikir teh kudu geus ngawujud dina perbuatan. Bener? Pan ibu ge boga kahayang hirup, hayang naon? Hayang salamet dunya. Kumaha doana? Robbana atina Allah empang ting demba empang ting ba empang ting demba empang ting ba empang ting demba empang ting demba empang ting bah moal aya nu panghadena hadroh ieu penyanyina kuat 1000 kieu jeung ngeunah ngulem hadroh ieu naha saurangeun daharna ge
pan hadro masa 10 aduh beak sangu Robana atina fi dunya nya teh urang masuk ngabodor minta kasalametan dunia jeung akhirat ari da akhirat hayang salamet ai dunya bisa capekeun wae apaan dunya nomor hiji akhirat nomor 2 jadi lamun bener bapak hayang salamet dunya akhirat salametkeun heula dunya kakara akhirat kumaha Allah ieu mah hayang salamet dunya akhirat di dunya wae kasalaki popolotot kana gosip beuki kabatur ngamuk ka tetangga pasea jeung dulur teu akur boro-boro di akhirat di dunya ge dicabok batur bener melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng tah dunya teh pepelakan urang sok gerak pelak kehadean ngarah engke di akhirat menang hade mun melak ka gorengan punten mun di akhirat menang goreng lain Allah anu mere tapi urang nu geus nangtang dunya hancur gempa terjadi banjir ongkoh urug di ongkoh punten leungeun-leungeun manusia nu jahil bener matak lamun hayang salamet dunya akhirat salametkeun ti ayeuna ieu dunya kunaon bibir tong ngomongkeun batur ceuli tong resep gosip panon tong popolotot ngalengkah tong kana salah hate sing nyacas bodas hampura bieu doa dinyanyikeun da di Indonesia mah lamun tanpa nyanyi teh ternyata kitu jadi hese apal batak baheula ge ning urang NU tokoh-tokoh NU cara ngapalkeun sifat wajib Allah ge ku nyanyinya wujud kidambah empang tungting dembah empak tungting dembah empok pak kompak domba empok pak boba boba embah boba boba embah boba empang pang dembah empok tumpak domba empok pak tungting domba empok pak tungting tumpak tungting empok pak tungting domba embah boba boba embah boba nah teu nyanyi kalau seserian teu kuat menang dinyanyikeun sebatas ngapalkeun mah sah-sah wae pek da Indonesia mah budaya na kana nyanyi ya Pak moal bisa nurutan Arab moal di Arab mah hayang nurutan bapak juga Arab moal bisa di Arab mah tarawih nepi jam 3 subuh jelema daek dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Al-Maidah Al-An'am di Arab mah 30 juz sepenting tamat nepi ka jam 3 jelema daraek tarawih coba di dieu pingpin kupun lanceuk anu ngaos Quran we pek tarawih nu ping 3 bukades nu pangeulana balikeun isukna teh moal teu nyieun perdes tutup masjid eta naha sesat kunaon lila kusabab masjid eta ditutup lol we jeger bari make tato hiling cenah ku dewek daragdag ngimaman eta jeger nu dibaca Al-Ikhlas we haben jam 8 tarawih anggeus nah da dibere penghargaan ku bukades tah ieu imam hade jadi urang teh teu bisa sarua jeung urang Arab matak di Indonesia mah punten loba metodologi dina ceramah ge ceramah gaya kuring sebatas metode mungkin Pak Ustadi dia jeung kuring berbeda dina metode bae da tujuan mah sarua sahadat sarua zakat sarua Ramadan sarua nabi sarua sholawat sarua nama ge jeung kudu pas ya sok maca tahlil da eueuh nu sarua eueuh maca tahlil mun anu maot aya nu tungkul ibu la ilaha illallah les hees matak isukna teh bah cing teh hayu urang tahlil deui siap cenah cenah teu lila nya heuh da hees tapi lamun Pak Ustad tadi nu ngaos tahlil sajam satengah karasa ku kurubukan beuteungna aya deui nu tahlil teh bagi gidug la ilaha illallah la ilaha illallah sing teh kalamang nah batur tungkul mang gudag gideug tempo ku maneh nu tungkul mengadon sare jadi mang di gudag gideug ngarah teu sare nu paling paur nu muih cobaan engke abahnya bilih bade muter illallah 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 batur mah balak kecrakan sia teh mah golokok di buruan ongkek nah da isuk teh ambulan datang di tahlilan ya kitu teh inilah Indonesia Pak mata kurang kudu paham konteks Nabi rahmatan lil alamin kudu jadi rahmat keur saantero alam berbeda silahkan tapi tujuan kita adalah sama bener well poho
pan ibu ge salaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun ku beda mah borosot budak. Paingan Indonesia teu meunang aya awewe jeung awewe nikah, lalaki jeung lalaki nikah, homoseksual teu meunang. Heuh sok lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun, paling bijil ge anak kucing. Ku beda disahkeun teh ku beda. Matak tong anti dengan perbedaan. Di luhur aya langit, di handap aya bumi. Langit tugasna ngocorkeun hujan, bumi tugasna nganean hujan. Bisa hirup ganas gitu Haji Sutisna. Jadi bos ganas, ku aya langit jeung bumi. Coba lamun aya langit tungkul eueuh bumi deuk melak ganas di mana? Matak nikmati perbedaan teh Pak. Bener? Matak cek kuring ge bismillah teh kudu rada jero saeutik. Sehingga cokolot mah jang sing tamat maca bismillah teh bisa ngapung. Ah, pecakannya naik tuh kana puncer itu tuh. Tuluy isuk maca bismillah, bismillah ngagajleng modar Pak. Maksudna ku ilmu bismillah bisa ngapung, lain ngapung awak da sidik moal boga jangjang, tapi ngapung naon atuh ku bismillah? Kalian nyebat asma Allah, nu maha welas tur maha asih, ngapung rasa urang kana rasa batur, nyaahan, asihan, deudeuhan. Bener? Tuluy bismillah tepan bisa ngaleungit. Pecakan ibunya. Komo keur boga hutang mah baca bismillah. Les karena bab hutang mah nyumput we si eta mah. Lain ngaleungit awak. Ku ilmu bismillah teh kudu bisa ngaleungit, ngaleungit naon? Ngaleungit ego, Pak. Ego urang kudu leungit. Ku bismillah teh ego nu kudu eueuh. Ieu mah hadem we ego asa aing pang pinterna, asa aing pang benerna, asa aing pang alusna, batur teh salah we kabeh. Sapanjang manusia can bisa leungit egona, sanajan mawa Islam keukeuh nu bakal perang antara Islam jeung Islam. Bener? Tilu, bismillah teh kudu teu teurak di kadek. Cobian ke. Pak ceklan bedog kadek. Sapat. Teu teurak di kadek ku ilmu bismillah teh, teu teurak ku hinaan batur. Pan ilmu bismillah mah ngapung nepi ka alam akhirat. Jelema nu ngahina keur ngahinakeun dirina, tapi jelema nu dihina keur dimuliakeun ku Allah Ta'ala-na. Loba jelema nu mulya lantaran hinaan batur, bener? Tapi loba jelema nu hina lantaran ku hinaan dirina sorangan. Matak bejakeun ka umat Islam nu suka hina ka batur, deuk tobat moal maneh. Alah. Kaopat ilmu bismillah teh kudu bisa nurus bumi. Telem kana hate batur. Cing lamun urang ngomong kieu batur kasigeng jempe. Cing lamun kira-kira urang ngalengkah ka dieu bener jug ngalengkah. Telem kana rasa batur, lain hartina ngapung, lain harti teu teurak dikadek, lain hartina ngaleungit, tapi ngapung perasaan, ngaleungitkeun ego, teu teurak ku omong batur. Itulah ilmu bismillah. Bener? Weh. Tuh kitu atuh. Keuheul ta ieu Bapak Hajat, kudu bismillah. Leungit egona. Dalamun aya ego mah bakal hayang sagala ditabeuh. Dangdut, bajidor, wayang golek, bubar hajat jebleh. Pas ditanya kunaon Bapak Hajat ceurik kamari joget, kieu geuning takdir Allah, bubar hajat gede hutang. Lain takdir ego kahayang soranga. Bener? Gerayu ilmu bismillah. Matak ngaji mah moal tamat. Matak hampura we di urang mah loba perbedaan wajah. Pokoknya tak mau ngulum cara mana hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorop. Kitabna ge Safinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Maani Bayan Balagoh jeung segala rupa. Tah eta mah aya bagianna Ustad Adi Hidayat. Ah mama hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muafik. Ah mama hayang anu bari curhat Mamah dan Aa, Mamah Dedeh. Pan ieu su ibu sok curhat, mah curhat dong, iya dong, mah coroge abi mah nyaburut nya teu usaha. Omongkeun ka Mamah Dedeh. Ah mama ngulum cara mana hayang nu jiga ojek online, urang. Ah mama ngulum cara mana hayang nu lentong, Aa gim ti geger kalong. Lentong ibu. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya Aa bisa hadir di Subang. Apakah ibu senang berjumpa Aa? Ya ibu senang tapi mohon maaf Aa yang kurang senang. Nah geus kalolot. Aa gimah lentong. Ah mama ngulam cara mana hayang nubari nyanyi. Saha? Roma Irama
sabab Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi. Tah bapak ulah ngomentar karena tata cara Roma naon dakwah kitu nyanyi cobaan bapak nyanyi malah anu ngulem hijau ge nah goreng sora Roma mah ku sakitu ge geus rada alus berdakwah sambil bernyanyi dina kata-katana aya nada dan dakwah bener Bu. Jeung yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Oh, kahayangna. Matak Roma matak dirna jadi penyanyi. Eta teh tina labuh. Kalau mun Bukades baheula pernah labuh maceakna tegas, gubrag, bukan matak jadi pamimpin tegas. Mun Roma mah gubrag, matak jadi penyanyi. Mun kuring sora kieu tegeg, mejeuna jadi kenek. Lemang, Subang, dua deui ceuk, meujeun Pak. Teu kabayang Roma jadi kenek. Lembang, Subang, dua deui ceuk. Timpah ibu bari keheureuy Al-Fatihah. Jadi jalma teh geus boga takdirna masing-masing. Pun lanceuk mah ahlina di bidang qiraat, raoseun, betah ngupingkeun nu qiraat, make nada. Qiraat teh urang kabur jelema. Tegeg sorana. Tadi anu ngaos sholawat geuning ibu ustadzah raoseun. Cobaan ku kades maca sholawat. Mau tegas atau sholatullah salamullah oi. Sabab jiwa kepemimpinan dibawa kadinya. Ibarat TNI maca doa mah lebe kan ngeunah lebe mah Al-Fatihah tuh coba TNI Al-Fatihah memeh dijabah ge didagor heula ku malaikat. Sabab kolot baheula nyebarkeun agama lewat seni Pak. Bisi ibu teu percaya lewat budaya aya wayang golek bener. Toong kuncung Semar boga kuncung 720 7 jeung 2 saberiji. Salapan Semar oge boga kuncung 810 8 hiji. Salapan Semar oge boga kuncung 630 6 jeung 3. Salapan Semar oge boga kuncung 540 5 jeung 4. Salapan Semar oge boga kuncung 360 3 jeung 6. Heuh naon eta salapan teh naon? Asmaul matak lalajoan Semar nyaahan asihan dedehan asa kampura resep nulung anu butuh resep nalang anu susah sahebat-hebatna raja ku Semar mah takluk naha boga sifat Allah dina kuncung. Matakna gerhana ge ieu di kieu-kieu teh. Teh lain Monas. Pada di Mulyadi gubernur geuning baheula deuk nyalon jadi gubernur dikieukeun heula rambutna teh Pak. Eta teh nurutan kuncung Semar teh. Filosofi wayang. Lol deui geuning lamun Semar datang ibu resep. Mun cepot datang ibu leuwih resep da bodor. Tapi lamun datang nu ngaran Dorna resep teh. Bandungan Dorna Pak. Tukang adu domba. Si cepot dipayahan kunaon kudorna diadukeun jeung Arjuna. Semar nepi ka dipencit dibagi opat kunaon sababna diadukeun kudorna matak lalajodor mah jelema greget. Tapi sagede-gedena dosa Dorna beres Abah Asep Sunanar yang ngadalang maka Dorna diasupkeun kana peti isukna libur Dorna dipariksa bajuna bisi ruksak diganti cetna bisi peang dicet deui maksudna urang tongahina doraka batur tongahina kasalahan batur tongahina kamaksiatan batur itu nubogana Allah urang ge nubogana Allah keukeuh ku nubogana mah diomean. Ai keprok teh ngajak batur atuh lain keprok ngan sorangan jadi we teu rame. Sagelo-gelona Dorna kudalang mah diomean bener. Bajuna ruksak diganti cetna peang dicet deui Dorna. Tah ayeuna urang ngabandungan kasalahan batur kabejadan batur moral teu balik batur
tong sok milu ngomong karena katebalegan batur anggur jaga keluarga orang bisi hanas ngomongkeun kesalahan batur ternyata anak orang leuwih salah batan batur kumaha ceuk batur hakan koprok bari maranehanana nu kitu tina wayang wae bisa jadi ilmu bener otak lol geuning tatanan budaya Sunda kacapi suling pan kacapi teh kecap nu hiji suling teh susul sing eling ai kacapi kecap nu hiji naon kecap nu hiji Allahu Akbar ai kawat kacapi 20 nembongkeun sifat wajib Allah nu 20 ai nadana daminatila di dunya teh beda-beda dijentrengkeun ku ahlina pan jadi raos dibere duit teh atoh cek saha cek rasa tak berarti kuring kudu rumasa kasaha rumasa kanu mere tah anu marere bieu sing parat milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi atuh eta cenah ibu hajat jeung panganten istri can didoakeun pancan mere taya deui pamuntangan taya deui pangbalikan mung Allah pangeran abdi ninina pangeran anu sajati taya deui sieun ku angin ngangan taya deui pangharepan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati geus tong panjang teh dan nu penting memenang duit atuh lain bab nyanyi na ai usaha teh kudu jiga urang Cina modal leutik untung gede ieu mah habanna gedut nu nyawer eureun naon eta ngaranna seni menang ngan ulah saban-saban seni disenikeun adan mah adan we tong jadi dangdutan teu kabayang adan jadi dangdutan hayalah sholat wah eta mah adan rada gelo eta jadi teu saban-saban seni disenikeun heuda aya patokanana adan mah kieu qiraat tepun lanceuk raoseun naha cocok coba lamun qiraat jigah nyanyi Sunda ieu nyanyi Sunda geus piomongeun pan di Sunda mah aya sawer pangantennya bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran menang tah lamun maca Fatihah nada eta digebugan der nu hajat ngimaman di tukang 60 cicing cenah ku dewek polontong eta nu hajat der teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina coba menang seni menang tapi kudu cicing dina gawena ulah nyorok karena pagawean batu bener bu lol deui pan nyanyi Sunda deui da karek menang 700 kamari mah di Sukabumi nyanyi teh 2 juta bebenang asli ho derek pan nyanyi deui judul laguna teh Hampura aya teh Hampura anu naon bulan nu kitu nih bulan anu katembong sapotong nu kitu nih tah ieu mah jigana menang di atas 1 juta ini kabeak-beak sorak jadi bapak teh wargi teh 2 3 nu tos ka dieu sadayana nya atuh ari atos wah kuliah aing metung nyanyi daripada ceramah nuhun bapak tos kaolo nya bukades ke ngadak-ngadak jadi kaolo dari situ pi omongeun mana san duit nu 100 pakai ustad seni eta teh seni menang sabab dina seni ge gumantung ibarat pistol lamun pistol dicekelan ku penjahat maka pakai alat keur ngajahat tapi lamun pistol dicekelan ku polisi keur newakan penjahat bener iya
tah termasuk bab rumah tangga keneh kolot baheula mah make sawer panganten di jerona teh aya agama teh dina sawer teh aya bismillah bae teu make musik ge da biheung ka darieu deui biheung bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran nyebat asma ning pangeran asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil nya cek aing eueuh simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup eueuh wae nya lalagasan teu aya anu meredi saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit pak wah deui hit beak meureun nyobadanan kawajiban Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili umat Asep ulah lali euy dengekeun atuh patokan ti maha suci runturun jati rahayu rahayu aral sudah rahayu manjing walagri ku aing babetkeun mikra walagri sapapa osna buru kuatis eungap ieu teh amin ya rabbal moal deui amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan di mana agamana Pak bisi Bapak dek nuding eueuh agamaan kukuring dibongkar tah agama nama dina beas jeung es bonbon diawurkeun wur awur tuh beas diawurkeun naon maknana beas diawurkeun rumah tangga hidup teh hayang sakinah maka lamun hayang sakinah cek agama punten lalaki mah kudu mere napako lahir napako batin tah mere napako lahir jeung batin teh disimbolkeun dina beas mata kudu diawur saha nu kudu ngawur lalaki kudu ngawur ka pamajikan imah pageuh baju teu dahar seubeuh kongkorong boga geulang aya raos Bu kadenge Pak Allah cocok tuh tugas salaki teh imah pageuh baju teu dahar seubeuh kongkorong boga geulang aya jigikona runu hayang geulis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu tabeasna mah gera balanya yeuh artosna mah gera kulem tah kasur simutna mah gera cicing di imah yeuh imahna tuh makna kolot baheula tina beas teh eta geuning mere napako lahir imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga geulang aya genah ibu ceuk urang oge nya kolot baheula menyimpen ilmu dina beas ya ini mah pan ai beas diawur-awur itu kedul usaha asal lieur jadi salah kita kudu mere napako lahir mere napako batin mere napako lahir harta mere napako batin agama lain tugas Pak Ustad Pak Kiai ngajarkeun salat lain tugas lalaki nu ngajarkeun salat teh ulah nepi ka engke di akhirat lalaki deuk ka surga digeroan ku pamajikan Gusti stop heula eta salaki abdi ulah waka dikasurgakeun kumaha cek malaikat naha manehna salat sorangan ngaji sorangan maca sholawat sorangan tawasul sorangan sagala rupa sorangan nah aya ngajak ka pamajikan tara Gusti kumaha cek Allah bener itu pamajikan anjeun nya wayahna poe ieu jadi musuh eueur anjeun matak neng teh kudu nurutan ka salaki teh gugu lain jiga ieu tararanga gugu tugas salaki ngahudangkeun pamajikan mah gera netepan subuh
da bapak teh hayang bareng dunia hayang bareng akhirat. Tugas salaki mah gera maca Quran, tugas salaki mah gera maos sholawat, tugas salaki mah gera tawasul, tugas salaki kadenge tugas salaki lain tugas ustad. Cobaan ku bapak geus subuh mah kadenge cek ceramah penting subuh lain molor wae kumaha cek ieu gara-gara pengajian penting sia jadi fanatik moal kuat mata kusabab salaki mapatahan ngadon di engklokan ku bebengok pamajikan nya akhirna ayakeun majelis ku ustad dipingpin heuh titah atuh ku salaki pepeurieun urang teu bisa mapatahan mahjub pangaosan sugan we aya neurak ka diri mama tuh nuduhkeun hiji tah merna pokok lahir nya batin ai batin mah agama dua nu diawurkeun teh es bonbon bapak ari es bonbon teh permen ai rasa permen manis asam asin rame rasanya nano rumah tangga teh pahit peuheur lada haseum bakal karampa bisi ujang teu apal tuh nu di tukang korbana teu ustad teu kiai teu ajengan hampura rumah tangga mah berpase-pase ayeuna mah neng rerenengan karek sapoe tungguan geus 7 tahun eta buktina bukades leungit salakina eueuh teu ka dieu artina geus hilang keromantisan ieu mah wajar dek barang hakan silih wapan ge teu nyahoeun harga token talamun ieu geus apal harga beas jeung harga token geus eueuh cinta-cintaat eueuh nu aya ge hohoak pan ari anyaran mah keur bobogohan kumaha jiga nu heueuh jatot ti tajong kumaha cek pisalakieun kamu sakit kumaha cek budak awewena iya kumaha cek lalakina ke puskesmas ya cek budak awewe ih kamu perhatian sama aku coba nu geus kolot kieu jatot ti tajong ngadon di hoak jatot ti tajong kumaha cek salaki ibu nolo eta batu eta cokor mimilu atuh da aya beda lamun keur bobogohan apel aana hateu ngarokok seep ceceh kumaha cek si neng ceceh abi heula ange coba ieu nah apa teu ngarokok beak duit oron TBC batur oge jeung ari hees bau belenok atuh da tong deket jeung aing beda keur bobogohan mah indit-inditan mau motor butut beberek-bekan mogok di jalan didorong kuduaan nyebutna iin diaan coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajleng harita kene dijejak motorna ganti cek aing oge atuh matak ayeuna mah rumah tangga karek sapoe 2 poe keur amis tungguan 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa maka nolol we agama sobirin sing salabar ya sing salabar ieu nu tos sararepuh ararawet eta teh kusabar teuing matak lalaki mah begung we awakna teh talamun ieu ingan kaum ibu-ibu bayuh-yuh dalamun ngomong teh tanpa dipikir beledug we lalaki mah loba ditahan lain teu sanggup ngalawan lain teu sanggup nangtang lain teu sanggup pasea lain keeng ku pamajikan ngan bapak rumah tangga teh hayang saklak sakalian mung sakalian bener Pak mun ieu tah mun pasea teh padole aing mah jadi rana oge si Garadewa dua disangkana teh mun prestasi jadi rana teh bae jadi rana oge daripada boga salaki jiga maneh kitu kumaha ieu lain teu wani ngalawan atos mah tong kitu bapa nu lepat hakan ku aing lalaki gitu matak lalaki mah leuleus jejer liat tali matak tempo awakna jarang anu lintuh eta teh ibu ku ngabatin aduh dikit-dikit janda ampun dah tong sok kitu ibu teh sobirin sing salabar dua nana jeung hareupan adat goreng masing-masing sabab judul pernikahan tarima kan tarima abdi nikah kapeuti tegas bapak nu wastana ning titik-titik kalayan ngangge mas kawin ku separakat alat salat dibayar kontan tarima di dinya lain deuk narimakeun geulis nabungkul kagoreng patutanana adat teu balegna wayahna legleg ya
tong bebeja ka indung, tong bebeja ka bapak, komo dibeja-beja kana Facebook, ngawi wirang diri, ngerakeun awak sorangan, sare jeung urang keneh, dahar jeung urang keneh, tapi tatangga apal ka goreng patutan rumah tangga urang, keur naon kikituan, matak lamun bisa mah, tong sok loba ngadongeng jeung batur. Lamun neng boga mantan, pupus blokir, pica capekeun, ulah demi silaturahmi, teu percaya aing mah ka mantan teh, ngaganggu. Gaduh mantan, blokir. Iya meureunnya nu loba mah. Gaduh mantan, blokir sampai mepi omongan, bebengok HP tanu hayang di blender. Atawa ganti ngaran. Lamun ngaranna Lilis gentos ku Udin. Ngarah aman jadi engke Udin telepon, ieu ngoceak. Pak, Udin telepon, moal teu deg-deg. Nah, Lilis jerona. Sing bisa ngajaga kepercayaan perasaan pemajikan ka salaki, salaki ka majikan. Pahit peuheur ladah haseum rumah tangga bakal karampa. Sing salabar. Engke mak neng ayeuna lucu sot. Ayeuna dititah ngagugus teh. Aa bade ngarokok nya belenyeng ka warung da deukeut. Bade kopi belenyeng opat balikan dah. Bade ditinyu belenyeng ninyu. Bade korek opat balikan. Tanya ke anyaran, Ridho di piwarang ku jawabanana, ih Ridho banget. Coba nunggus nini opat balikan ka warung. Sakalikeun itu tadi teh capek aing teh. Tak ieu makhlukna teh. Bakal aya beda, Pak. Mata kolot baheula cerdas jeung pinter, nyimpen sakinah mawadah warahmah dina bentuk nu kitu patut pan teu kaciri. Dina beas diawurkeun, dina es bonbon diawurkeun, mitoha gejang mitoha. Anyaran mah aa geura tuang urang sareng bilih lapar, kajeun bebengok penantu teu usaha. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi lamun 7 tahun bebengok penantu teu usaha, Bandungan eta mitoha, boro-boro nawaran, nyiniran aya hayam datang, kor tetetetet, bener hayam barang lebok beki usaha tara, bari gigireun minantu, matak isukna teh hayam teu bisa kongkorongok, dicekekan ku minantuna. Matak wayahna ilmu kolot teh koreh, ternyata pelajaran bungkulnya. Paingan kolot baheula ngawurkeun es bonbon, rampa baca pahit peuheur lada haseum rumah tangga wilujeng bakal karampa. Pang-pang nama ibu-ibu nu diruksak ku kaum lalaki beteung sakieu hadena palenung 8 bulan borosot budak lol sing kayo diruksak ibu teh. Mataku Allah dihargaan ibu teh 3 kali umaha inung kakara bapak teh naon he bapak tah anu kudu nitipkeun diri kanu jadi pamajikan buat baut jemedud tong dilawan Pak entong ngalawan ieu mah ngadon pica capekeun sarua we Palestina ngalawan Israel matak ngalawan makhluk sarupa kieu mah punten ulah ku dilawan buat baut jemedud wayahna bapa nu kudu ngelehan ieu mah nu keur baut ditanya kunaon maneh baut pasti jawabanna ku sia. Bapak kudu nanya awak sorangan aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang paingan baeud atuh da lipstik geus dicokelan ku bili wedak geus dekok tengahna parfum alah tinggal sakecret duit ge geletekan 10.000 jadi baeudna pamajikan teh demo protes bapak nu kudu sadar deukeutan mah tong baeud wae aya ieu teh acis 5 juta kanggo mama nu keur baeud dibere duit langsung nagog lain tadi lalaki ngarti manu kitu. Matak pamajikan buat baeud wajar kumis eueuh jangot eueuh pek dek baeud ge lucu coba lalaki kumisan tuluy baeud jiga lele useupeun mah matak lalaki mah teu diciptakeun ku Allah pikeun baeud matak lamun di dieu aya lalaki nu sok buat baeud ka pamajikan dirok usuk deui dua eta budak seserian ngarti gitu tuh pahitna peuheurna ladana haseumna rumah tangga sok teu percaya ieu omongan tuliskeun bakal kajadian bakal karampa asli yo atuh neng ulah loba galak timuru da salaki ngawin teh ku perasaan moal mungkin salingkuh moal dijamin lalaki balegna
Ayo lalaki teu cereg menyatu seubeuh ku hiji we. Nganda ieu mah insyaallah kokop geuwat ku neng. Jaga panona, kunaon ngajaga panon ku seksina neng. Tak ieu ge sok nurutan. Rok sing pono kaluhur yukensi bujal kaciri bujur monoyot pek keur salaki mah. Ieu mah deuk sare sekali dipake atuh keur mah genut ditangkep teu kuat hese. Jaga panona ulah nepi ka pernah lu balajo nempat tempok ka batur naha pan urang teh sah boga salaki berarti salaki nu kudu nempo awak urang silahkan ka salaki mah idza nadorta ilaiha sarotka direret basket di tempo sono imut lucu ngagelenyu somea dari halus budi hade basa ibu mulain ngadenge ceramah lalajo bibir urang eta cenah ku capetangna bae we atuh idza nadorta ilaiha sarotka direret basket di tempo sono imut lucu ngagelenyu somea dari halus budi hade basa pek dangdan keur saha bade kulem tanya heula aar resep kana loba karang resep nyieun 80 sigi tagogeun ngan ai ka pasar mah pupus da ngewa ieu mah da saking ku galak timuru nabuh dangdut di lalajuan kan ai artis dangdut ieu nya karar itu gini seksi urang ge sok lalajo mataknya hoge apa neng teh ulah jangilek baeud ulah harewosan aarsa urang lalaki resep jujur resep tak neng kudu namprak kadiekeun ceceh keur naon deuk meuli rok jiga itu baju jiga itu pake geuwat cicing di kamar nyuluduk jiga domba Garut rumah tangga teh kudu jadi solusi lain galak timur wae salaki resep nguseup tong dicarekan wilujeng kana sok nguseup kuat asa didukung salaki resep nguseup ulah dicarekan komo dipiteskeun dipotongkeun jejer nama ulah bisi pase aku jejer da salah ibu atuh ari nguseup ulah ai laukna digoreng lamun memang ibu nyarek nguseup wayahna tuturkeun ka mana enjing nguseup ka mana ka jitu luhur cirata ngiring nyieun eupan anu alus jejer jingjing ku ibu dekul nguseup nepi ka jam 3 subuh engke salaki bakal ngomong mah eureun nguseup teh aya reungit maneh eureun urang eureun ngan lamun maneh teu eureun tingali ku aing isuk balong nu hajat teu dibeakeun di useupan mun lalaki resep joget tong ngamuk lalaki resep joget geus tong ngamuk naik jeung neng abade joget nya jeung artis teu meunang antel lain muhrim sok jeung aing disengekeun ayeuna keneh sok jeung joget teh kudu jiga nu rada gelo sound system beulah kursi babetkeun ta ieu cai babetkeun insyaallah salaki lain joget ngodona maca ayat kursi jadi nyieun solusi hirup mah Pak lain neangan masalah dalamun jelema geus boga masalah hatena geus rudet punten sahebat-hebatna sagelis-gelisna ibu lamun salaki geus berpindah ke hati yang lain ampura moal harmonis matak salingkuh teh panyakit utama nalika salaki ibu keur nyaah keur bogoh ibu digamis ibu ditiung ibu make jaket dikoreh ibu keur bogoh mah ayeuna sok geus leungit bogoh kajen ibu sare tataranjang kumaha ceuk salaki di calana ngewa kos bolon teuing ta eta cirina salaki geus mengpar ka hati yang lain ari keur bogoh mah heuh kitu ditiung ge kudu dilaan sare oge kudu ulah bunyi keur bogoh mengpar ke hati yang lain kajen ibu seksi kajen ibu tataranjang kumaha ceuk salaki di calana ngewa kos bolon hirup teh bebereukeuteukan bawa salakina kitu aing matak rumus sakinah mawadah awurkeun beas kudu ngawur salaki ka pamajikan mere nafaqah lahir nafaqah batin dua es bonbon sing kuat mental sabab rumah tangga teh pahit peuheur ladah haseum bakal karampak tugas neng dangdan keur salaki kadua iza amartaha atau atka di mana dititah neng mah wajib patuh tempo Siti Khadijah dititah ku caroge teh atoh kajeun keur tuluh ya Rasul abdi bade kulem ti payun ceuk Nabi teh kela atuh ya Khadijah pangdamelkeun heula cai keur tuluh dititah ngadak-ngadak buringas mangga ya Rasul Siti Khadijah lain bulurah ari bulurah mah ai Siti Khadijah mah keur tuluh dititah ngadak-ngadak buringas
ari ibu kades mah keur buringas di titah ngadak-ngadak tunu ka mana nya sare atuh jam 11 pangninyukeun kopi lurah ieu teh istri yang baik lamun titah pasti nurut nah sawarga ku Allah dibukakeun keur saha keur awewe anu patuh anu jadi salaki matak sing aleucreug ka salaki kudu ngahargaan ka salaki teh ulah bahasa teh luhur salaki balik ti panyabaan atawa usaha rengkuh nalawang darengekeun ya rengkuh nalawang pantok rengkuh ieu teh babatok teh rengkuh tenang pas saking ku keheul kasih ieu aing mah da ku teu bisa ngahargaan we ka salaki balik salaki ti panyabaan rengkuh bapak geuning sumping ceklan leungeunna tuluy suntangan geus suntangan gek diuk salaki bangun nu capek cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum kata juga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis budi pamajikan ka salaki ngageunahkeun hate salaki darengekeun tong sok api-api nyaroo HP darengekeun ai pas kababad hate teh kitu make jeung hayang balik teh geus teh manis dibikeun bapak bilih teh acan netepan mangga geura ibak heula ieu anuk ieu odol ieu sabun init salaki mani beres mani ibu siapkeun sarung koko jeung kopeah kebutkeun sajadah bagikan raja ulah ai pada dimulyadi disambut ari salaki datang kuat ngahancip atuh dakul salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon deuk nyuuh dina lahunanana eta teh Arjuna keur ibu nu ngahasakeun keur ibu nu capek keur ibu nu kusang kesang lu atlet keur ibu darengekeun dengekeun tenang pak bapak pemenang tenang lah pok ibu teh ngomong kana lahunan anak bapak puputon kemang kedaton buah kolbu cengciman jiwa akang hormateun abdi dameun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can bisa nyugemakeun nu jadi salaki ngan sakadar modalna modal kacinta ti luhur sosok rambut ti handap si badampal hapunten jisim abdi bisi kira ngabahagiakeun kanu jadi caroge kenah mun aya pamajikan gitunya ngan da ditempo teh eueuh tah komo belah ditu mah eueuh pisan nu aya ge salaki datang ti panyabaan teh kalau jiga Jagger menang duit teh cek salaki teh cing atuh kesang gelu atlet kene karena duit wah semen setoran beres salaki salat leos ibu ka dapur bapak hayu urang neda bapak hayu urang tua ndak emat teu acan neda ngan punten teu aya rencangna ukur bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki tapi tempo huap salaki kuasa gede pereup 2 piring nepi ka kurang keneh kunaon si eta kuat jika ngeunah barang dahar lain loba deungeunana tapi tah ngeunah eusi hatena bapak hajat loba deungeunna tapi wayah kieu can dahar teu ngeunah eusi hate sieun urang can datang tanya nya nu ngeunahna barang dahar mah ngeunah hate lain deungeunna kajeun daging hayam aya sate aya tapi ibu ngocobrot wae moal ngeunah di dahar ai usaha leutik barang hakan hayang daging sero sia mah deuk ngeunah pak moal kajeun peda huluna kajeun bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki cengek jalujur 2 siki tuang salaki sagede pereup 2 piring kurang keneh nah tah ngeunah hatena matak ibu teh boga kewajiban ngageunahkeun hate aya di dieu mah heueuh ungeuk di imah mah ustad kitu denget teuing bagaikan raja jawab ku ibu odok urang ge kitu ka salaki kitu odok ngan salakina kudu nu kumaha heula atuh kunaon sing kareneom kieu salakina kudu salaki nu bener-bener tanggung jawab kanu jadi pamajikan lain ukur hayang ngeunahna wungkul aduh lalaki nu hade teh lalaki nu tanggung jawab ibu imah page baju weuteu dar seubeuh konggorong boga gelang aya pek jamin bisi hayang jajan ta ieu cecehna bisi balanya ta ieu artosna bisi bade pangaosan ta ieu raksukanana eta teh kewajiban babengok lalaki tempo bobotohna budak darenge edeuk ibu ge ka salaki kitu ngan salakina tugasna kudu kumaha nu tanggung jawab hafizat kamali kawa nafsi awewe mah kudu bisa ngajaga diri ngariksa awak teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki teu meunang ngasupkeun jalu tanpa ayana salaki naon euy
tempo atuh bongota oi. Lain teu kajauhan atuh. Kadarenge. Ki paseaun sia tah. Tong ngasupkeun lalaki tanpa sepengetahuan salaki. Tong kaluar ti imah tanpa izin ti salaki. Hadisna tempo boro-boro kaluar ti imah. Puasa wae teu diizinan ulah. Tah di dieu aya Pak Ustad. Asli puasa wae teu diizinan ulah. Matak nu ngaran ibadah teh lain ieu, Pak. Tuh nu di imah. Nah, hamah teu pangaosan cek salakina. Bapak, apan pamit teu diwidian mah teu kengeng kaluar ti bumi. Pan bapak teu acan ngawidian. Heukeun bae da geus kagok ayeuna mah. Tuh ibadah nurut ka salaki. Coba ieu teu diizinan ge maraksakeun. Beres gitu atuh ayeuna mah urang tuang we dekul barang dahar. Der silih keukepan ibadah lain. Coba ieu. Salaki ibu keur pepelengkingan na kursi penting ieu. Nungguan ibu balik. Sangu eueuh cai eueuh masak acan da eta demi pangaosan Ustad Nana. Balik ibu di penelengan ti mana? Ibu kapancing ngali ka peneleng salaki ti mana gaya kieu pangajian eueuh ka era da sia mah ari kades dararatang MUI datang sia nu datang eta ladang ngaji nah jadi nyarekan salaki. Matak ibadah lain nu katempo ibadah lain nu kadenge tapi ibadah mah nu karasa. Matak lalaki kudu mere napakoh lahir napakoh batin. Neng kudu dangdan keur salaki. Kudu nurut ka salaki, ngajaga kehormatan sakitu sakinah mawadah beres. Bener? Abdi mah ya duit da moal dibawa. Moal deuk dibikeun. Deuk dihitung heula. 1 2 3. Tapi dibikeunna kumaha cek hati urang nya. Tong milu protes mere ge henteu. 4 5 6 7 8 850 hayang 1 juta 50 deui atuh lah. Boga teu 50. Bira mah hayang 1 juta. Aduh Bu Haji teh di dieu. Bibi abdi ya mah. Bi, damang. Atuh lain tadi ngomong-ngomong ieu teh bibi abdi. Nitipnya bibi abdi bisa rek nyalon lurah. Bi nuhun. Bibi, pokoknya urang mah mere duit langsung di aku bibi. Ya teh 1 juta, jadi mun hayang 1,5 juta teh kurang keneh 5. Rek dibikeun kaduaan gitu. Bae. Tong atuh. Tambahan atuh. Era aing ngomong wae teu mere. Sieun nyokot nu gede deui. Cicing. Abdi mah di dieu aya Masjid Agung teu? PDKM na nu mana? PDKM punten. Dapat ting dong ke. Iya PDKM teh. Oke. PDKM anu sok ngimaman di masjid PDKM saha? Pak Ustad nu mana? Lo nya asli orang dia. Pak Ustad punten ka dieu Pak Ustad. Hampura abdi mah demi Allah tah. Cicing PDKM, ieu mah keur PDKM nya tong dibeja-beja pek dibelikeun kan rokok. Mik urusan mik masih tong dipikiran. 1 2 3. Bu, 1 aja Bu. Oke. Pak, hapunten abdinya. Hampura abdi. Nuhun. Ya, sok saepkeun ayeuna keneh. Hapunten, pun aja hampura abdi. Amin. Tak ieu mah keur si ema eta tah. Aing bae rek turun we. Mak, keur mak. Pek jajankeun kana cimol. Ieu nu dagang hayangnya. Gus beak, ngos tong ka dede, beak. Bisa anu dagang datang ka dieu. Hapunten abdi. Aduh, punten nya sami-sami. Aduh. Urangna mah capek we bungkul. Kan bae Ibu. Ngan bisi aya anu tadi hatena suudon. Urang nyanyi tuluy disawer, bisi garoreng hate. Ira hadap tobat euy. Ibu, Bapak sadaya sim kuring tos jam 10 geus meujeuh kuring wangsul da ti dieu ka Cimaung teh 3 jam. Sing sarehat sadayana paranjang umur
parak milik deket rizki anggang balai jauh cocobi malahan ayeuna sakedap deui urang teh nghareupan bulan Ramadan aya dua nu ku Allah diistimewakeun hiji salat dua puasa salat keur ngahapus dosa manusia puasa ge keur ngahapus dosa manusia matak urang teh muga-muga umur urang sing nepi kana bulan Ramadan sabab rumasa baroga dosa neng sing sakinah mawadah warohmahnya mudah-mudahan sing arawet rumah tanggana atuh doakeun abdi oge sok ibu ngadoakeun abdi deuk naon amin sing sehat amin menang jodoh amin terus panjang yuswa nuhun ibunya nuhun sing tepang deui kumangke we sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumpur jembar si hampurana paralun anu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura nu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.